ngaronda urang ngaronda ngider ngurilingan desa waspada masing iyatna bisi aya dapan cabaya tengah penting asik alah rasa orang lembur nikmat saya papadan alhamdulillah najan bari jeung latihan oge aya we kakompakan mah nya saeutik mah geus aya chemistry nak kuat dedeh teuing lamun nyawang alam mangsa ka tukang dewek kumaha Kang basa baheula keur jajaka nya fungsi lamun percaya masih lain ka dewek mun percaya eta oge enak kumaha kitu nu ngudag-ngudag ka dewek teh loba manya eta teh sia mah aslina Kang eta nepi ka dikawin ku dewek teh ngudag-ngudag tah eta teh saha Neng Panisabila eta teh dewek harita keur ngurek terus kebenaran gigireun teh nyata aya panggung si horeng nanggapan Nisabila eta meureun nempo dewek ka itu meureun katempo ka kasepan dewek lir dewa Kamajaya eta mah oga I love you Neng teu bisa Neng Aa bukan laki sembarangan bukan laki Aa jelema soleh alim lamun Aa teu narima cinta Neng Aa Neng kajen bunuh diri tah didinya we kapaksa dikawin we ku dewek teh gitu jadi aing mah kawin teh bogoh watir tadi karunya eta teh nya Neng Pani tahun beremik saya tahu nyaan kan jadinya ke pasena mah di imah teh alah tak kitu jodoh mah joroknya nanya teu disangka-sangka jeung teu diduga-duga eta Agista jeung Teh Imi ngajatuh krami da teu apal bobogohanana dewek mah tapal mimpi nyaho-nyaho jol ondangan we tangga sakitu tak arup teh meureun nya alhamdulillah tepung jodoh mudah-mudahan jodoh anu mimiti jeung pamungkasnya amin Pak ieu jang nah atuh cicing we di handap kaluhur kayaknya kaluhur nya jang kela kagok papa teh keur miruseuneun teh jang iya atuh si Dawala mana Dawala aya alah lah aduh kan dieu atuh sia teh pan sia teh partner gawe jeung dewek teh nya oh teh siap sawa ka dieu aduh alah cager Dawala alhamdulillah hibaring pangestu kumaha sawelarna moje euy alhamdulillah bisa sileng aya sepatah dua patah kata sok ka panganten ya pokona mah wilujeng eka ngepung lanceuk Agista nya asa ngimpi aslina ngimpi kumaha hot eta kuat gitu kuat naon sih teh yo kuat we batur mah umur 25 geus satarejal hayang kawin oh kitu Agista umur baraha tah 30 tong diomongkeun goblok tahun teh ai masalah jodoh mah panteu apa ku kitu teh mah bener nya lain kuat maneh nu maniak cempe atuh Pak ieu jang hadiah tuh Pak dong ka dieu tuh Pak pantes pisan Bapak lelempangan ledokan dina sawah hingga itik jaluna teu hariwang Bapak mana geus hideung sok teu nanaon jang alah
cing bebas we ngahina dewek. Yes, lain ngahina Bapak. Jika Dewek disebut itik usia teu naon. Da meureun anak itik teh sarua itik. Ya bener. Si laing anak dewek berarti sia teh anak itik. Is henteu. Abdi teu narima jadi anak itik. Aduh. Abdi mah pan anak tere. Anak Teresa si laing. Anak tere Pak Ismet. Geus, lebadinya mah sok kana pribadi. Sia nu mawa kitu mah daing mah henteu goblok. Jang anak bapak asal jinga Nya. gareng dawa si gareng ka mana deui jang? Da eta sia teh mah misakeun serangan. Di mana si gareng? Tuh itu tuh. Itu Kang. Si jang Rek. laki kala jang. Nah. Urang ngalajo layar tancap. Iya, ayo layar tancap Bapak. Wai cool teh. Suka teh layar tancap kulit. lucu. Nya, Reng. Ei, Tuh. ku hari Rabu Harianeun. ku turut ayah ke kota naik delman istiqomah Sok jang melawat. hurungkeun atuh bahasa teh. Ya galak sih eta mah. Keun antep jang tah nu matak haroream jeung sia teh lila. Lain nu eta hurungna nu tukang. Itu gede. Sok. Tah cek Aing mah jang gareng kumaha eta meureun kahalangan. Cek aing latihan sia teh. Minimal atuh sia. Dulu itu ujang si gareng tara beda dahar beka begang gitu dulu ucu. Puasa. Busuk lapar gareng sih teh. Puasa. Dilawang merenya. Aduh, Alhamdulillah puasa tamat aing. tamat puasana. Tamat. Betul poe gitu. Pamajikan nu tamat mah. Ai maneh? Aing mah henteu da aing mah wayang teu puasa. Duh. Sidik puasa sililana sia teh jang. Geus nyiptakeun lagu aing salila puasa teh. Kumaha laguna? Sok jang. Lagu Ramadan tapi ngeunaan tentang wayang. Kumaha cinja? Ramadan cinta, Ramadan cinta. Bener, Cu. Cinta Ramadan. Ramenya. Rame jang rame alus jang kru kreatif itu jang. Lain eta Euy, naon ni ipis gitu gareng sih teh beda jeung batur mah wayang golek, si lain mah wayang kulit. ye. Tah di Nah, dieu. teh hayang sarua jeung umum jeung kieu sarua jeung urang. Tah hayang guyu. Ai urang mah sebenarnya mah hayang wayang golek terus tengan bisi payu. Nyaha deh we payu mah. Karunya ke maneh kasbon ka aing kumaha ciga aing ka maneh ayeuna. Ada gitu ukuran milik mah. Iya. Boga sewang-sewang masalah rezeki mah. Ngabuktikeun yen di Sunda teh wayang teh loba. Nya, Jadi wayang kulit teh aya di Sunda ge nu eueuh teh ngamule-mulena. ngamumule. Oh heeh, ngamule. Mule-mule mah bol ayam ditiupnya. Mulia meureun. Mule-mule. Mulia eta. Heeh, jadi pan rek wayang kulit, rek wayang golek sapanjang eta wayang Nusantara, urang salaku warga Indonesia wajib ngamumulena. Nah, di dia ditembongkeun persatuan dan kesatuan. Mari kita menyatu dalahar we tidinya teh. Nya. Tapi kata nyambung pisan. Tapi si lain bisa ngawayang golek. Oh iya dong. Multi talent aing mah. Ya. Sok, ieu mah layarna bisa dibuka. Layar tancap bisa dibuka. Bisa. Pamana mah biasa muka micet aing muka layar. Coba siapa we karep ngomong teh. Sok, Yang. buka lah. Jang. Bapak. Lamun rek buka ge ngadong-ngadan magrib jang. Eta mah puasa eta mah. Cing lamun heueuh mah buka. Oke lah. Buka, neng dulu buka tuh. Aduh. Yang riweuh cu. Hayang pak boga nu kitu, Pak. Heh, Hayang boga nu kitu. tara layang teuing cu. Ajojing ala ajojing. Ajojing ala ajojing. Ajojing ala ajojing. Ajojing ala ajojing. Jangan ngowel dulu. Jangan cium dulu. Karena baru saja orang kikituan. Hei, eta ajojing ala si anjing.
Tah gitu sama eta biwir teh wengku atuh saya teh ngomong gogok-gogok. Aya barudak ieu teh. Padahal teuing da aing mah teh nyieun budakna ge. Heuh lain masalahna pan ieu teh tontonan. Tontonan mah kudu aya tuntunanana. Sing jadi contoh. Kapan wayang teh jadi tuntunan teh contoh teh lain HD oge goreng oge kudu jadi contoh. Nah nu goreng jadi contoh. Kudu jadi contoh eta Firaun. Jadi contoh Pak. Contoh nu gorengna. Contoh nu goreng. Maksudna. Gitu Teu siapa naon sok beda-beda jelema majang, beda-beda karakter, beda-beda sifat tabiatnya. bener. Kudu wijaksana teh di Kumaha dieu. intonasi anjing oge. Lamun sia anjing goblok teh eta kasar. Lamun aya babaturan make mobil alus, anjing alus. Muji. Nya, aya awewe kana motor anjing badag. Motorna sia teh. Naon deui atuh? Ngan hadena tong dibiasakeun pan subhanallah. Oh, Hebat deuleu tuh subhanallah mobilna sae. Kan Kapan- bisa kitu meureun. kapan mimitian heula? Sugan deh atuh tina unjang anjing teh unjang anjang gitu. Jadi silaturahmi gitu. Tah eta. Sok, teu nana tah kitu resep dewek mah. Nya. Pan tiap jelema teh ngabogaan pendapat ya. Sok. Sok kayaknya. Bulan puasa unggul eueuh pendapat mah. Pendapatan eta mah jang. Rek naraon atuh teh lah. Teuing ya teh. Kieu we jang urang jempe we jang 3 menit mah. Jumpa we 3 menit mah. Bubur lain naon jang cu. Tadi ge cek dewek nya ge si lain kabeh turunan dewek. Beda-beda. Kumaha gaul, kumaha pendidikan, jelema teh boga sudut pandang anu beda-beda. Pamangih adat jeung istiadat beda-beda. Tadi dia urang kudu ngabogaan rasa jiwa kadewasaan ti di dieu. Nya, nu mata kade ulah waka nyalahkeun batur cu. Nya, cing jembar ulah waka nyalahkeun batur, ka batur teh salah jeung salah. Kade jak. Nya. Sabab jelema ngabogaan tadi ge ngabogaan pendapat Tuh, sudut pandang anu beda-beda. dengekeun Sagista. Tah. No ka panganten udah teh. Oh. Kasih lain yang dewek. Oh, ka aing. Sok jang. Dewek aya narek minun cenah heula sok si lain nya ngalawak teh jang. Tah gitu geuning reng. Euy. Lah, Lah. cicing wae teh mengi maneh. Nya terjadi teh. Bungsu teh Anjing kumaha? sehat ah. Amin. Kitu teh we da keur usum dewek oge keur batuk kitu ngekeu terus batuk terus itu. Biasa jang di nu ngahiras masuk di kadang-kadang kararasa. Jeung batuk jeung hoream jeung naon itu. Nya, sisireumeun suku teh. Urang mah semangat da. Adah, reng. Euy, Lain biasana siling boga babaturan geuning araraneh babaturan siling mah. kebetulan reng. Benar coba. Dek, Kayaknya tempo kieu nembeleukeun ka aing. lain. Apa ahlin nah. Da si laing mah relasina luar biasa. Dewek empan ngotok ngowo di lemur, burung batok si laing mah pan mencar kitu ka dieu. Loba kulit. Cek saha kurung Eta batok. buktina mencar bisa ngawayang kulit sia teh. Si lain melain kurung batok, kurung botak. Temiluan. Temiluan sama Gede teuing waput. Karunya nya, waputnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gini. Begini. Hanes ngadagoan geus leban nolong era ku si ipin nu jaga warne biwirna geus terle Allah paring ajaib dengitna geus sika bogor sakabeng sika burko si adai menepi kabusian dan nungguan maneh nah maneh beeueuh wae you are not online hanas kawarne urang geges hoksai Allah paring cai lai goodbye I love you I love you I love you Saha eta reng? anjir artis internasional Asawamu, Reng. Artis papan atas. Michael Jordan
Michael Jackson. Jackson. Hai. Hai. Tuh cek aing ge hai cenah. Kudu bahasa Inggris ieu mah. Cikinya. Semua sabaya saya. Nah, saya teka harti. Bahasa Inggris mah nu penting teka harti. Bahasa asing mah intina teka harti. Lamun ka harti lain bahasa asing berarti. Bahasa orang-orang we. MJ. Of course. Wah. Michael Jackson. Nah, we. Saha tuh? Mang Jatnika. Oh, MJ teh Mang Jatnika. Halo Pot. Pot. Woi, Aduh, cepot. cager Mang Jatnika. Ah, kieu we mah aja. Aduh, usum naon di Cibeber. Usum bunuh diri. Nah, bunuh diri sih teh. Nuhun. Batur mah Banu sumpun Arab. canggih mah kalau sumpun odere. Mang Dawala. Kulan Mang MJ. Namana meni aneh Dawala. Ah keun bae we na MJ ge aneh. Dawala asmara. Dawai, teman dawai. Geus aya asmaan deui wae. Lain mana rek naon atuh ka dieu? Bejana we di dieu teh aya opat dalang gitu ya ngarariung gitu hajatna degista gitu. Ya. Wawuh mana jeung Gista oh tuh baturan nguret. Nya. Baturan nyai bala maka cuka paku sia teh. Sukunya teh. Nyair ka rasepna teh nya. Karasana teh nyair. Da ka dieuna ge nyair aya meunang neng imi di dieu teh. Ya. Maksudna namanya da eta mah ti baheula kanu hanyir teh resep. Balik beuki. Degista. Bare ngapador? Sok atuh kaul atuh jang penganten. Kaul. Naon kaul eueuh duitan kieu mah. Ya. Keun bae atuh. Yeuh jeung dulur mah jauh silih tepungan. Anggang silih tepangan. Ya. Deket Cilibogohan. Teu Sia mah da beuki bogoh ka dulur teh atuh. Ulah. Sok atuh lagu naon atuh nu berhubungan jeung penganten? Age panganten enggal. Penganten anyar. Ngeten anyar. Panganten anyar sok ah. Tes step. Nada teman nada wah nada. Panganten anyar diuk ngarendeng menang dangdan diranceng lenceng eta geus biasa da ilaharna pada ngagonjak ku balarea eta panganten anyar panganten anu munggaran teu di kampung teu di kota panganten geus jadi raja penting nu kahiji kumaha neng imina suraseri aduh tuwal tawel kana pipi naon kawas nu hayang surabi aduh panganten hayang surabi penting nu kadua Kumaha? Agista hoyong kitu naon teh neng imina nuju lalinu pas rek kitu aya neng lulu kaganggu wae atuh neng lulu ah eta penting nu kaopat neng imin nuju ngacepat Agista langsung merapat rek naon sia teh hayang nuang lauk sepat eta penting nu kalima kumaha pangantena saru kemah sabab kabeh geus laksana bener tinggal baroga budakna penting nu kagenep kumaha neng imi mimiti amek nah kunaon Agista teu wareg-wareg Nah, nyonya buah alpukat penting nu katujuh mah teh nyaksian harita teh harita teh keraya acara Nu kadalapan sugan. nu kadalapan Ya. nu kadalapan teh penting kadalapan pangantena penting 7 nah maksud teh. neng imina udah aduh penting seberiji penting 7 pan enjing sudah ciduh nah kunaon ku Agista tos disentuh
tingkat dalapan panganten nuju sarapan bari caralik nadipan capek peting geus balapan anjing balap naon setek balap karung cik jang anu kasalapan dewe kayang nyaho cu peting kasalapan cu panganten silih kekepan alah socana silih kicepan rambutna acak-acakan kunaon para saya ada cili jengut ya. Peting nu kasalikur pangantena beki subur unggal poe dahar sayur ngarah naon ngarah kuat kana tuur eta peting nu kasalawe pangantena tos salare disimutna ge ku sepre kunaon sabab capek geus digawe eta peting nu 100 agistana pupulunyus kukulutus neng imina kukulutus kunaon hayang nuang rujak limus hayang peting nu kasarebu neng ista hoyong na kitu neng imina nuju bendu pas rek itu aya tamu Cewa saplah cik jang anu poe ka 1 juta aya teu anu kita ketuliskeun ha ista cik anu ka 1 triliun peting nu ka 1 triliun pangantena geus pikun terus sabab umurna lah saya teh lain gitu kumaha cik kumaha peting nu ka 1 triliun pangantena geus pikun boukna ge jiga bihun sakedek deui almarhum waduh bener 1 triliun da bakal mau kabeh ge nya anjir saan gista katinggalikan nu gaweana capek saha di dieu cirian gista waduh cirian sia mah teu kakawen teh naon bari jeung hararampang goblok maka jeung teu kakawen saunira tandana panjang sinenggi sabda uningan wala bakti dening asih Indomie seleraku itu lagam mie siapa gitu aneh betak mah bener-bener saya tak kakawena deurikeun wae ayo kakawen nu samia teh geuning samia kumaha teh mimitina teh anu samia nu mana sih teh kayu agung ya babarwi teh samia mia waka waka samia mia kemana we teh rek naon atuh mana teh rek kalau rasan aya polisi di dieu nya Pak Ipin aya mun Pak Ipin teh kabungkurna polisi nama di bumi bobo we jadi polisi tidur nya abi teh hari teh diajar di Kapolsek alhamdulillah nya diajar ngan ka ulik teh ente nu ka ulik teh kapolna hungkul sekna mah ka ulik ku abi teh pinter kana sek cik atuh sia teh naon atuh puisi-puisi atuh sak puisi tah jang puisi musik anu sedih jagona emang dikatakan puisi musik sedih lagu naon ieu nya oh kapalangkakan kapalangnya kadeng tong ngaruksak lagu batur sia mah kana kapalangkakan wae atuh sak ah sak musik sedih jeung sedih teh suling bambu mending jepe we suling ketika aku tiku dawat dalam kenestapaan ini make jeung tiku dawat hatiku sareksek nanyo aku yang kucel dan tak terurus aku ngadeuleu sosok kamu muncuguk dan teterekelan dalam kegelapan ini galau mereka dan kamu bertanya kumaha cenah Dol kamu gak kumaonam kan
ongkoh MJ saya tadi nyebut nado nya kapungkur abi jorok modal. Sosokmu menemani siang malam sampai dini hari dan kamu berkata saat kamu butuh aku gupayan aja aku akan titotorosol untukmu. Lebih kap bahasa campur aduk udah ingat. Aku sampai gogodek. Kau bisa sosokmu bepuihan terus di kepala aku. Ingin ku katakan cinta yang sudah lama muncuguk dalam duriat ini. Berharap hatiku dan hatimu amprok dalam bingkai keindahan yang Tuhan telah gariskan. Tapi takdir berkata lain. Kumaha? Kamu malah bersama dirinya. Saha? Seorang tukang dagang ayam warna-warni yang biasa mangkal di SD Cipayem Tilu. Heart gua hancur. Why lo PHP-in gue nggak PHP-in duit ke aku teh. PHP-keun eta. Demi mami papi dan tukang awuk di seberang sana. Gue nggak mau nenjol lagi banget lo yang hinyai itu. Aku hanya bisa kuku lutus dan berharap kamu mati dibunuh oleh siluman Gagang Panto. Cianjur 5 Maret pakai titi mangsa 5 April duitna eueuhan. Sia kawana we karep. Abi rek kaituleun nya. Rek naon sih teh? Icalan, abi ngiring icalan di payun. Tukang dagang itu. Mohon alhamdulillah abi dagang tamal ban di ditu teh. Nya. Tambah ban didagangkeun meureun jasa meureun. Ku abi mah anu bener oke di tamalan we. Nah, meh aya gawe we. oh. Ngan abi mah lempangna hoyong mundur. Naon maksudna hoyong moonwalk? Naon moonwalk teh? Mun teh mundur, walk teh lempang. Selain kitu artina da. Jadi moonwalk teh melempang mundur. Sok atuh. Pan MJ mah kitu, MJ mah. I love you. Doh. Je. Kulan. Nah lempangna mundur percuma maju gerek dikawin batur. ada Perih. Cai. ye lain cai Cie. Icalan cai abi mah. Assalamualaikum. Tah aya saha deui. Assalamualaikum. tekap ditabe sih loba Cek aing hep. Dong denet dorong deng hep. Ari sia dimusikan bae bang di rombongan atuh. Bekan-bekan kieu Heeh. Eta salah diobrolkeun teh ning. Nah, udah teh. Salah nu mana boleh ya ini. Nah, cek aing ge teh latihan mah balik. Gareng saha eta? Roma sia teh. Roma. Heuh. Roma Irama Mana nya? Roma ya teh. Senan. Terlalu. Tuh. Terlalu cenah. Terlalu manis. Untuk dilupakan. Tinggal ya segitulah. Liar. Jadikan saya itu latihan mah. Selah kadang nanti ku cepot di selah teh. Babet piramen itu kudu nama. Gagal deui wae. Atuh badak naon ku gareng atuh. Sorana hese. Nah, cek aing ge Latihan. yang aya favorit uwa di diri ucu Saha Pak? Bapak Haji Roma Irap dulu itu favorit uwa Mar, Ieu teh. ieu teh ucu sehat Mana Mar? teh Haji Roma Irama teh Pak. damang Pak Haji Alhamdulillah. oh Mar, Tos. semar pengangken-ngangken. Nyak si datna alam, damang. saya Bapak Roma Iraha Bapak Roma ti bumi Iraha ti Iraha Kulan, ti Iraha ka dieu ti kotok. ti kotok Ti kotok. dulu itu Bapak Roma nah Bapak Roma teu nyenak naon
Naon? Soneta. Teu abi mah bubar. Sasi saum teh pan teu aya na beuh. Nya, ngiring ka rombongan batur. Nya, tas ya. Mohon. Lain ari Roma teh, ieu teh Roma Irama. Sanes atuh abi mah ngefans unggul. Oh, itu sanes Roma. Tahun ieu sa? Abi mah Roma Taber Irama. Nya, oh, Taber Irama. Nya, sama sak pales wae abdi mah. Nuhun, da Taber Irama pan. Nya. Sakitu. Lain ai pegawai teh naon? Nanya nyendak gitar tukang pacul atuh. Heueuh aing mah nanyakeun. Pagawean teh naon? Seniman. Seniman deul ucu. Hei manusia, hormati seniman. Ibumu dari seniman, ibumu mana we karap eta. Kapan? Ibu nasinden. Punten. Nyongkeun Widi wacu. Nah gitu Pak. Nyongkeun Widi wa rek mau badog dikadek ku aing. Sia teh nyalahkeun lagu sia teh. Pan ibu na seniman sinden. Oh. Kada uning ibu na teh Bu Nunung eta teh. Anak Bu Nunung gitu. Mohon hormati seniman yang melahirkan weh gitu. Tapi kata Di mana goongna ieu cu. Lain kumaha seniman menang THR boro-boro THR nu nya ka seniman mah. Pang-pang nama seniman tradisi komo keur corona. Loba tukang kendang ngajual kendang. Loba gitaris ngajual gitarna. Tapi untung seniman teu ngajual imanna. Sabab ai seniman makhluk langka. Dina satahun Indonesia bisa nyetak ribuan jutaan profesor, ribuan jutaan dokter, tapi cantang tuh dina jarak setahun Indonesia bisa nyetak seniman nu berkualitas hiji. Eta bener. Eta mata hormati seniman. Gitu kapan? Heeh bener. Ayo besakar corona nu kajual. Aya. Naon tah? Tungtung gitar. Iya teh sanes variasi. Dijual. Hasil dijual nanti. Hasil dijual. Datang begitu nyanyi, tek tak tak tak, eta teh sanes gaya. Ninggali tungtung gitar ka mana tuh? Oh, dijual. Poho beurnya. Poho. Dijual dan Wah nu mare THR boro-boro. lapur. THR hese tadi bere-bere Kang Dadan jeung Kang Oga oge hari-hari baju Idul Fitri nu taun kamari geus bau tarasi lamun dipake mata iritasi. Tapi untung terjadi iri dengki karena diri. Aduh Gusti, kieu teuing nasib diri abdi. Sakedap. Punten pisan. Sakedap. Bapak. Ieu teh Charlie Irama goblok je teh. Abi duet Duet yang Charlie pan. Kantos yang Charlie duet. Cintaku padamu tak seperti sabun mandi yang selalu menatap gagah walau sedih tak peduli. Darah tinggi, darah muda, setiap lagu. Darah muda. Jadi ripuh pisan ke corona teh wah, ripuh kumaha? Ripuh sagala-galana. Oh tiada terkira 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 ripuh sagala-galana.
depo wae isi dikerem di WC ulah depo wae isi engke teu dibere ka oyo ka oyo ka oyo yo ayo 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 nah maneh cicing wae kurindu gayamu di oyo siapa teh mah pakai gaya naon saya tidak oyo iya eta tah set oyo yo beleguk set teh semun alhamdulillah warga Tasik sadayana Cianjur. Hei. Cianjur. Cianjur lain Tasik. Cianjur Cianjur. aduh salah panggung Siapa gini? lain rumah irama nu gelo meureun dia mah Ampun. Teu itu ujang go. Rupa-rupa jelema. Rupa-rupa, ucu rupa-rupa. Pan eta teh ngarasareueus dewek salaku kolotna ucu. kumaha wa Semar. Wa goblok sakala bapak teh. wa Semar Bapak si lain mah. wa tere Boga kamonesan anu luar biasa beda-beda. Sanajan sakocoran oge pasti aya beda nanya ucu. Pasti aya beda. Oh, tapi uyahna magara rede deuleu ucu. ngabatu pisan. Luar biasa. Hah? beh ngabatu pisan Naon? hatena degista sugan hayang aya nyawe deuh teas pisan Acan marah. Sabenerna majang dewek oge jumerit hate mah teh. Nan boga adi teh lain kawa seniman wae. Ngajedog geus ya teh. wah tinggali Agista sayang aduh naon dek oh teh mamanena wah mamanena bapak Ismet mana bapak Ismet Doh. oh penganten iya nuhun resep iya kakara di aing THR hese tadi bere wae Kang Dadan jeung Kang Oga oge hare-hare padahal teu kere tapi naha meuni hese mere ih padicap jahe-jahe Sia teh pan kamari teh ngawea ka aing goblok sia teh. Lah, Aduh, nuhun Cep Yogas nuhun alhamdulillah jajak kolon kasiro nuhun Cep Gista. nah mata tong loba teuing adi jadi lieur Ti mamanena ti panganten alhamdulillah rabbil alamin. Di papai hiji-hiji tuh Wah. beres. Di panganten 200. Tong disebutkeun goblok sia teh. Saeutiknya batur mah 2 juta. sabaraha Kang Cepot 200. aing mah genep ieu genep 100 Genep 100. heeh aing Iya, mah nyolok mata buncelik nya ya. ngan ke 400 deui cenah di imah Aduh, nuhun Waduh. luar biasa. Nuhun Agista ah. Cantik teh iminya. Da benar papasangan. nya tuh Nya. papasangan Cantik Bapak Haji Sudrajat. tuh Barukan sobat dewek eta mah Pan mamanena ge sareng Bapak Ismet tadi teh. nya tuh nyapan ieu geus nyawer. komo Bapak Ismet kon Saneng wayang pada Nya. nyawe. Kan ibu Wayang. aja neng wayang. Ya. Aduh, bagja. teneng wayang Nyawer sami eta mah da oge. benten tinu sanes dituding mata disebat wayang ge Nah, pan wayang neng wayang oh dituding. nya dituding di Oh tiung. Tiung. oh Ditudung. oh ditudung Ditudung lain tuding. Jauh teuing. Pikir kana wayang tuh dah. iya tah penting nang Soalna aya tudingan belenggu dina wayang teh. Jaeu kadinya. Alah. Bagja nu luar biasanya. Kang Hei. Hah? pan urang teh di dieu teh masing-masing boga kamonesan Heeh. Nya. si bungsu mah kamonesan teh dina sora Dina Sora. dina sora mata kamari kapake pisan ku gubernur sorana alus cenah nya pan kamari gubernur butuh sora Lain sora eta tuh. Lain gareng. euy Pak, euy apa nu ada ditugaskeun ku Juragan Arjuna teh? Ya. Nyata kamelangna Ibu Kunti Nalibrata Juragan Bima teh mung dibaturan sagala pikeun nuar tatangkalan teh. oh gitu Heeh, Inggris ku bisi rempan ku sugan. Bisi kumaha onam. Benar. Oh. Ya Pak,
Urang pada Bener, Jak. Urang pada barengan. Kira apal di mana Juragan Bima? Hah? Apal di mana mana apal teh? Itu di mananya? Atuh tinggal statusna tuh. Naker di mana? Oh, ya nanti apa dewek mah? Status WA bieu. Manggi suung nih, cenah ting di mana tadi? Nyeta jeung bapak mah teu sakontak lucu. Di blok bapak mah da nginjem wae duit atuh. Eta mah Bima Citeureum beureuh teh. Beda deui. Teu Pak. Euy. Urang doakeun we Pak. Jang. Dina mangsa ayeuna utamana mah dina Juragan Bima utawina Pandawa sadayana sing ginulur karahayuan bagja kasalamatan. Amin. Amin, amin. Ya Pak. Ya, bener Urang ya. bari digawe Pak. Urang baturan, urang teang Juragan Bima di mana aya nya? Ayang. Yuk.